hasanana pakulu ihsanin lam yuhad bil ahdin nabawi bahwa bid'atun hasanah. Setiap pagawean anu alus anu henteu aya teu dikenal bil ahdin nabawi dina zaman para nabi bahwa bid'atun mangka itu pagawean anu alus bid'atun hasanatun eta teh disebutkeun bid'ah anu alus bid'ah hasanah. Yusabu alaiha amiluha mangka nu migawe kana itu pagawean anu alus teh bakal diganjar. Bidalili qouli sallallahu alaihi wasallam dengan dalil dauhan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabab aya dalilna dauhan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, saur Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sana sunnatan hasanatan fil islami, sing saha jalma anu migawe hiji kalakuan anu migawe alus sunnatan hasanatan kana sunnah anu alus fil islami di dalam agama Islam, palahu mangka eta tetep pikeun si jalma ajruha wa ajruman amila biha ba'dahu, ganjarana ngalaksanakeun sunnatan wahidatan tea wa ajruman jeung ganjaran jalma amila biha anu ngamalkeun anu migawe itu si jalma biha kana itu pagawean hasanatan sunnatan hasanatan ba'dahu saenggeusna si jalma min ghairi ayan kuso min ujurihim tina non tanpa mengurangi sedikit pun min ujurihim tina ganjaran jalma anu ngalaksanakeun sunnatan hasanat